Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga para pemirsa, urang sami-sami bandungan dilajengna jujutan carita Aji Batara Karang kiwari bagian anu ka-8. Sakumaha anu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-7 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kabegatuan Cijeremang sabedarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Citatah. Khususna ka kulawarga Mang Ucah anu diganggu ku ririwa teh alunya. Malihan maharita sabagian kadang warga masyarakat setempat hadir di imahna Mang Uca, khususna ka aki lebih nu keur narekahan nyagerkeun nyerudita anu katarajang kasakit atil teh ti peuting di lembur Citatah. Jangkrik reang patembalan jeung parbaturna di tema ku surat ciang-ciang mapaesan alam peuting di lembur Citatah harita. Sedengkeun di imahna Mang Uca loba jelema khususna ka aki lebe nu harita sarekah polah nulungan nyerudita tina kasakit atil. Nya ahina mah dekobul ku Maha Kawasa. Atilna rada ngurangan bisa ditahan ayeuna mah. Nyerudita teu ngabangingik teuing cara tadi. Terus memener bajuna. Kunaon pun anak teh aki ditoel jurig atawa kauran bulu jin. Datari teh atuh asa aya nu ngawuran cenah. Jadi teh memang aya bangsa lemut nu datang ka dieu teh ngirukmi. Sabangsa jeung makhluk demit nu kilimit. Tapi dayeuna mah geus bararik dia nu kadeuleu. Tiganya mah tumpak angin kalabur ka nagarana. Cek aki lebe nerangkeun pamanggihna nurutkeun kaayaan anu kasaksian harita. Sia ti nagara mana cenah teh ki? Cek Mang Uca nyerengkeun ti juru. Wallahu a'lam bishawab Jang Uca. Teu nyaho ti manya-manyanya mah
Nganu ka jeung ku aki mah jiga-jiga aya jin ka dieu teh. Tapi nyaho teuing bener henteu na mah aki ge da teu tanggung jawab. Kur pami kitu mah tuh da si Nyai kungsi ngomongkeun majarkeun teh cenah anu jangkung gede asup ka imah. Ngan aneh huluna mah teu katempo cenah. Jeung deui sakitu awakna gede luhur teh bet asup ka lawang leutik. Nyaho jin meureun anjang uca. Loh, kumaha tuh pun anak nah moal katutuluyan kitu aki? Nya moga-moga we ulah katutuluyan anjang uca. Sing nuluy cageul. Nya nuhun atuh Ki. Abdi teh meuni asa ripuh, duh kakaranyang hareupan bangsa limit mah yeuh capek hate jeung susah ngalawan Ki. Ceuk Mang Uca harita rada bungah. Ayeuna mah haregreg hate asa loba anu mantuan susah. Harita nu araya galecok ngobrol ngomongkeun anu cikeneh kajadian. Pang-pang namah ngomongkeun pangalaman masing-masing. Waktu tadi gede angin. Tetela nu ngarasa taak teh le Mang Uca bae najan anu sejen oge sarua. Imahna asa anu ngeuneuk-ngeuneuk cenah. Da angin teh gede pisan. Ngan anehna teh henteu lila jeung teu puguh mitina, teu beda we jiga angin anu ngaliwat. Mangsa alam kira wanci saeureuk kolot. Anu ngrempok ka Nyi Rudita teh nungtutan baralik. Malah ahina mah Bapa RT jeung Bapa Lebe oge marulang. Di imah karasa keung deui tas rame terus simpe. Atuh asa dipikeun ka tengah leuweung. Geus kitu pok atuh harita Mang Uca. Gedasar yang urang mah jieu kitu. Keun moal anu naon deui sugan. Da ceuk aki Lebe ge jin mah geus baralik. Heran bapana hajin ti mana atuh make reses ka dieu nya lah. Jeung ti parangkeun nyimpangna teh ka imah urang deui. Kada sial we urangna meureun mak. Mana engke mah ieu ulah sok ngadaweung hasareupna geura Nyai sieun sanekala. Sanekala teh arang ngeteng. Naon arang ngeteng? Heuh huntuna. Ceuk saha tah teh? Ceuk beja. Beja teh aja ukanya. Teuing atuh. Mang Uca terus mamatahan ka anakna. Da nya tadi teh pedah ngadaweung di dabang barung wanci sareupna sosoranganan eueuh batur. Memang Nyai dakuna mah geus salat magrib sareupna mah lembet ngalamun ngumbar sawangan. Nyi Rudita teu nembalan di batahan kitu teh. Da rumasa tas ngalamun mikiran nasib nu can puguh karuhan. Jigana geus kitu kuduna we jalan-jalana meunang kasakit sabot ngalamun bet kadatangan setan ida jilana tulloh. Nya sanggis kitu mah Nyi Rudita buru-buru asup ka kamarna. Goredag ngagoler bejeng disimbut. Ari hate mak encan tentrem loba keneh kasieun jeung kahariwang. Bisi peutingna aya naon deui, mangkaning kolot-kolot geus barali. Nelek aya naon tuh mibak ka deui aing. Ya hate bet gegebegan wae lenyapan jiga rek manggih kareuwas. Jeung deui naon hartina kajadian nu tadi teh atuh. Ceuk Nyi Rudita ngeceuwih ngomong sorangan berijeng culak cileuk neuteup langit kamar. Pitunuhun teh can aya datang. Atuh karasa pisan keungna teh. Da puguh beuki peuting beuki jempring reangna suragaang kalah nambahan lewang. Ngingkrikna sura jangkrik kalah nambahan ngeurik pikir. Mungkin sedih tuning teu aya pisan piliheun.
Wargi-wargi Mang Dedi, panjangna alam peuting dina ujaring ieu carita teh kacatur. Kiwari urang kocapkeun mangsa alam isukna isuk-isuk. Panon poe geus moncorong harita teh beulah ti wetan dipapag ku recetna sora manuk ngabagiakeun Sang Batara Surya nu teu woleh satia kana tugasna. Demi harita Mang Uca jeung bojona nu katelah Birukmi karek harudang. Da kaberangan pedah tadi peuting kurang sare cenah. Ari nyirudita harita teh encan hudang deui, tapi enggeus aik nyaring mah. Ngan awakna asa rengkeng, nyari sabuku-buku. Nyirudita oge ngarasa heran, dumeh eta awakna asa riget jika nu tas digawe berat. Ma, Naon? naon-naon geuingkeun si Nyai kitu geus borang kitu. Ceuk Mang Uca bari jeung ngagiringkeun samping sarung, kop kana karung. Terus nyecikeun huut kana baskom, maksudna mah deuk ditinyuh keur para hayam. Kan bae atuh karunya bisi tunuhun kene Bapak. Da karasa kurang oge. Ayeuna sana kurang sare mah. Ayeuna naon teh sok kamarinaan teuing wayah kieu mah kudu nyaring. Kudu nyeusup hawa seger anu gede mangpaatna keur kasehatan. Malah cek urang kota teh meuningan kudu olahraga wayah kieu teh ngadah sehat. Temba Mang Uca ti dapur. Terus ngencarkeun hayam, langsung diparab atuh meulikeun karecok metak resep nembokeunana. Kawan tu hayamna lalintuh jeung loba. Ari Birukmi tenempas deui terus muru kalawang kamar anakna. Barang brai muka panto. Alah, Birukmi ngarangkog deui lantaran kana irungna aya anu ngadupak bau hangru semu hanyir matak sarbal. Bau naon ieu teh? Pokna Birukmi terus mencet irung bari jeung ngarateret. Bisi aya bangke beurit di imah. Tapi da teh naon, iwati parabot-parabot anu geus aya ti kamarina. Birukmi mundur bauna rada ngurangan. Terus lempang di mulu ka kamar. Heok deui ka ambe. Beuki banget ayeuna mah ambina teh. Atuh Birukmi ge tambah heran. Terus ngagarowaan ka anakna. Nyai, geus nyaring? Geus, Mak. Tapi awak meni nyari. Tulang sandi asa rocop. Jeung asa cara loplok tulungan tu Mak. Kunaon atuh ieu teh? Timbana nyirudita ti kamarna. Harita teh ngajepat keneh we dina kasur, simut ge encan lesot. Lain naon eta mah Nyai. Beda kurang hees mun urang gresok. Buru-buru udah nya. Bawa kaluar ngarasa seger. Mumpung isuk keneh. Cek Birukmi tetep ngajauhan. Teu waneh deukeut ka lawang kamar anakna. Sabab ka ambeuna teh bau hangru jeung bau hanyir. Atuh Rudita daek teu daek maksakeun hudang gek diukina kasur. Leng sirahna karasa lieur. Imah katingalina asa dengdek, salangit kamar asa aya gigireun jeung tetempuan pating buri Nyai. Astagfirullahaladzim. Aing teh kunaon? Cek Rudita bari jeung muntang kana sisi ranjang. Da cik pangrasana mah imah teh arek bahe. Nyai, kunaon? Aduh, Mak tolongan Mak. Iya kuring kunaon? Mak, Mak. Mangsa alam beuki beurang bae. Manuk recet disarada mapaesan alam beurang harita ngahibur ka urang lembur. Lain halna pikeun Birukmi harita, barang ngadenge anakna anu lumengis. Birukmi poho kana kaaambean tadi gebrus asup ka kamar pok nanya bari jeung mencerong kana beungeut anakna. Naon nu karasa teh Nyai? Alah,
Ya Allah ya Robi, eta banget mereka sepak gitu. Birukmi ngarek hapheok ka ambu deui bau hangru asa leuwih banget batan tadi. Malahan mah asa bijil tina awak anakna. Sirah lieur mak, imah teh asa dendek. Dina tempoan menikeun karanyai kunaon atuh nu kieu mak. Rudita bluk nyuuh deui kana kasur. Teu kuatir diuk-diuk acan. Ari Birukmi teu ngomong deui kelakah ongkek bari jeung nunggupan bahamna. Sabaraha kali hampir budal angan seueul jeung serbal. Tungtungna Birukmi teh atuh bijil deui ti kamar. Ti malire ka anakna anu gawena humarurung. Terus kaburuan nyamperkeun salakina nu masih keneh marab hayam. Bapak nak, Naon? itu si Nyai tulungan. Naon make kudu ditulungan? Kunaon maneh utah? Alah, yuh, asa dendek cenah sirah berat jeung tetanyuan teh diranyai karoneng. Kasakitan anu kitu atuh, buru-buru tempat geus kumaha onam. Ieu kuring kalaka jiga nu weureu deui. Cek Birukmi berjeng beberdeyan. Kecerot nyiduh, tapi sebona terek leungit. Itu manehna jiga nu rek nyiram, saraba. Cek Mang Uca cengkat, hayam jago anu secakal dilepaskeun terus kikiplik sarta tuluy kongkorongok. Nganuhunkeun meureun kalunungan lamun cek jelema mah. Blus Mang Uca ka tengah imah, langsung nyamperkeun ka kamar. Nah atuh karek ge ngelo. Rengkog Mang Uca ngarengkog berjeng mencet liang irung. Tarang-karang kerumpok ngomong semung irung, dan ngomong nak berjeng mengkek irung. Mau naon ieu ya mereka bari aku ieu. Cek Mang Uca ret ka kenca ret ka tuhu, tapi teu katempona naon. Ari nyerulita nyuuh keneh we harita teh. Setengah teu inget da puguh teh kuat ku kanyeri. Mang Uca mundur deui. Alak ilik bisi aya bangke beurit, tapi waleh teu kapanggih. Malah ari jauh mati lawang kamar teh kaambeul naon. Srog maju deui heo kaambeul. Muni asa nyarep kana irung. Mang Uca gogodeg pok nanya ka anakna. "Nyai, mau henteu nya di kamar?" Nyeri bapak duh tulung. Dia sirah asa beulah. Cek nyerudita nembalan kawan kamana bae. Atuh Mang Uca jadi bingung. Main hayang nempok ka anak tapi teu kuat ku bau. Tapi akhirna mah maksakeun. Liang irung dipencet rapet bus ka kamar. Breh nempo anakna. Pok nanya berjeng ngaresotkeun irungna. Naon nu kala satu Nyai? Tulungan pak ieu awak asa disisit nyeri jeung lieur. Kasakit naon tu anak king? Mang Uca ungas ingus rei angeunna sebal. Di kamar teh bauna teu katurungan. Tungtungna jeung luncat deui ka tengah imah. Teu malire ka anakna, buguh we nyerudita teh heraneun. Nah, indung bapana bet jiga nu ijin, mereka teu ngarampa-rampa acan kelah ngajat ngajauhan. Kulisik nyerudita lilir belak nang karak ambekan ngahegak. Kesang tiis meni ngucur tarangna asa gep-gepan. Teten juan narangkepan reupeurem. Bumi alam asa tungkebrai beunta deui bumi alam asa muter. Ma, Pak, ya ditulungan lu Gusti. Aku naon atuh? Allah nu nembalan saurang ge. Lantaran Mang Uca jeung Birukmi araya di dapur. Duana ngarasa heran dumeh eta di kamar anakna bauna kabina-bina. Matak lalieur sarbal alah batan bobangke orai. Ma, nah di kamar si Nyai teh mau bau hangruk. Aya naon sanyananya asa teu kaharti teuing. Ih, puguh mata kuring buru-buru ngabejaan oge. Heueuh kitu. Kumaha atuh nulungan si Nyai? Pangku bae kitu ka tengah imah. Tah bener, mending ge bawa ka tengah imah di kamar mah hese. Hese ngurusna teu kuat ku bauna. Terus teangan anu bauna, nah naon atuh lah. Bisi anu deleka miceun bangke ka kolong imah. Cek Birukmi satujueun kana usul salakina. Yen anakna kudu dibawa ka tengah imah cenah. Nya sanggeus badami kitu. Bar Mang Uca ngampar samak di tengah imah. Bar deui kasur terus asup ka kamar Rudita. Kalawan teu asa-asa ragayeng we anakna teh dipangku. Goredag digorerkeun dina kasur di tengah imah. Mang Uca meuni ngahegak jiga tas mangku barang nu kacida beratna. Padahal lain ripuh ku beratna awak. Capek soteh tadi nahan napas, dak mungambe anu bau. Atuh sanggeus anakna ditunda, terus narik napas sakaligus. Ana lengak atau jika dicabut nyawa, langsung ngajoprak Mang Uca tempes-empes. Ari nu sababna,
Waktu narik napas satarikna ngambe bau hangru anu banget. Meni asa asup kabeh kana irung. Nempo kitu atuh biruk miluas. Gancang muruk kasalakina berjeng diguyah-guyah pok karita. Bapak, kunaon itu kunaon? Kunaon batu papogung nggolepak. Biruk mi ungas ingus tarangna kerung. Panonara teret lantaran didinya ge bauna teu katulungan. Lila-kulila. Rolo biruk mi atuh harita. Ohek-ohekan berjengnya kelan angen sebel meni asa mural. Teranyang muruk ka dapur nyuuh kana bang barung berjeng kecerot nyiduh teu eureun-eureun. Nempo kajadian kitu Rudita olohok kembang kadu. Teu ngarti ku lampahan kolotna. Nah, bet isu kene geus ribut kitu. Ari sabab eta nu bau teh ku Rudita mah teu kaambeun. Gusti. Ya kunaon tuh majeng bapak teh? Cek Rudita bari jeung maksakeun hudang. Maksudna mah deuk nulungan ka bapana anu ngalempreh teu empes-empes. Rudita harita atuh ngaragapan awak bapakna. Tapi da puguh keur teu cager. Tihang teh kaciri asal teh jauh keneh. Padahal geus deukeut. Cedak tarang deungar tihang. Geburu Rudita nyuuh kana palupuh. Teu jauh ti Mang Uca nu harita ngap-ngapan jiga sakarat awal. Ngadenge nu ngarahu Mang Uca lilir terus beuntak berjeun narik napas. Anak heok bau deui bae. Meni asa nyelek kana hulu angen. Oh, korejat. Belecet lompat keluar ti lawang tepas. Tapi teu make ukuran lompatna teh. Da teu kuat ku bau teh. Kosewat teh suku katuhu Mang Uca kana golodog. Kebut atuh harita. Mang Uca ti bebeut nyangkorah di buruan. Madok me, aing tulungan euy. Aduh. Allah Gusti. Pokna Mang Uca berjeuna nangkep sirah nu nyeri nyautan ti dagor kana batu. Mang Uca nongeng we di buruan. Mun teu inget kana ku kakolotan mah hayang celik auk-aukan ngabudakeun ka keheul jeung rasa nyeri. Nya kunaon atuh bapak bet aya wae lampahan teh kaos pejuh. Nah, ai keur sia betara kapalang. Kunaon atuh kunaon? Cek Birukmi muruk ka salakina. Terus dihudangkeun berjeng dikebrukan bajuna da pinuh ku taneuh. Mang Uca nangkep tuur di buruan ngahulang berjeng melong kanu jauh. Beda we jika nu teu pati hideng. Ari Birukmi ngawak-wak segala diomongkeun tina awahing ku aral. Peda eta nempo kaayaan di imahna anu mata kawer. Mang Uca harita nangkep tuur di buruan imahna. Ngahuleng we berjeng melong kanu jauh. Jiga nu teu pati hideng, sedengkeun Birukmi ngawak-wak sagala diomongkeun. Tina awahing ku aral peda eta nempo kaayaan di jero imahna anu mata kawer. Kaayaan kitu teh kadengeun ku tetanggana atuh jul-jul daratang rek nulungan. Awewe lalaki kolot budak rabul daratang rob di buruan loba jalma. Atuh Mang Uca teh era jung nang tua launan gek diukina golodog ambekan mangahegak ambek kapegung. Lain aya nya aya naon deui atuh Mang Uca? Asa kurariweuh teuing, cek Mang Ukri. Bari jeung neuteup ka Mang Uca anu keur ngusapan tarang. Dasar keusia euy Kri. Nanaon ge tara kapalang euy duh. Peuting ngarepan to gara-gara kiciwis. Atuh ayeuna ti jurali cenah golodog meuli asa aya nu notogeun. Da teu inget yen boga golodog rada luhur aing. Cek Mang Uca nepak golodog keheul hateuna mah. Hor. Nah, teu make rusuhan teuing atuh Mang Uca, kawas nu can apal kana kayaan di imah sorangan. Nya aya naon atuh di imah teh Mang Uca? Ngudag beurit atawa ditunung ku pamajikan? Sekolah bari ngabodor jadi mah keukri. Pamajikan kuring mah tara loba tingkah, najan amok oge tara nepikeun ka ngababu ka ku halu. Tadi mah lumpat sote asa aya nu notogeun we satengah teu sadar. Har. Nah kumaha atuh asa teh kaharti teuing? Ka mana atuh ari si Nyai meuli kaca ka tempo-tempo? Mang Ukri alak ilik.
Malah nu sejen oge pati ngaliuk deueuh nu nempo Nyirudita di buruan. Nu matak si Nyai macan katulungan ieu teh. Nya itu mah ukri ngalompreh we di tengah imah. Mata khawatir puguh ge. Hor, nya kunaon deui? Nya duka atuh Pak RT da kasakitna aneh citulung atuh. Cek Birukmi bari ngaret ka Pak RT nu bieu ngomong. Nu harita nangtung deukeut tangka dalima. Atuh coba omong di kalacahat Pak RT unggah rek nempo Nyirudita cenah. Nu aya tengah imah. Barang breh ti lawang geges kaciri. Rudita teh nyuuh we deukeut tihang. Da tadi tas nyeunggar tihang meneran kanu masagina. Ya Allah ya Robi. Na kunaon atuh teh bat pada ngantep. Dedeh teuing Nyai. Ceuk Pak RT terus sadeuketan. Maksudna mah Rudita teh deuk dipangku arek dipindahkeun kana kasur. Tapi encan ge karagap awakna. Allah! Anak heok bau bangke merikeun kahangru. Pak RT ngarangkong deui berjeng mempertalian irung jung langtung bari ngupat jeuning hate. Ya Allah, ieu teh bau naon? Panon Pak RT melong kana awak Nyirudita. Terus undur-unduran reg ngaraneg deukeut lawang. Trojo aya nyampurkeun duaan, panasaran hayang nempo Rudita. Barang bus ka imah, aduh, alah. Sakul datang bengong. Heran, nempok Nyirudita anu nyuuh bangun ripuh. Teu aya nu malire. Pak RT mere isyarat. Sangkan anu deuk nulungan ulah gagabah. Terus mencet irungna. Nu sejen can ngartieun terus kadeuketan. Kira-kira sameter deui ngarangkog bari jeung kerung nutup irung. Saurang jerut turun deui kaburuan disusul ku nu sejenna. Caat unggah duaan, muruk ka Rudita. Lalampahan jiga tadi werek nulungan basana teh, tapi henteu tulus. Ada sabab teu kuat ku bauna. Tungtungna mah padanya. Yen awak Nyirudita teh ngaluarkeun bau anu matak lieur jeung sarebel. Mimitina mah beja teh hese rek dipercayana ku nu can nyaksian mah. Tapi anu pating harewos beuki kerep, sarta beuki loba anu ngabuktikeun. Nya nu akhirna neraka we pada nyaho. Tereh pisan sumebarna eta beja. Awak Rudita bau, awak Nyirudita bau. Hal ieu karasa pisan ku Mang Uca jeung ku Birukmi, timbul rasa wirang, asa disiksa batin kudu jadi anak. Perasaan indung bapana ngaran cabang jadi dua, antara nyaah ka anak jeung era ku balarea. Tungtungna mah Mang Uca jeung Birukmi ngaharuleng di dapur. Samar polah jeung samarampa, teu puguh cabakeunana. Nu narempok masih kena jojo, tapi nu wani asup ka jero imah. Dagih dibejaan ku baturna, yen awak Nyirudita bau hangru. Komo alumpuh yuni mah, karek ngadenge bejana oge gesarbal teu wani ngadeuketan. Kaayaan kieu teh beuki nambahan sedih pikeun Mang Uca mah. Ari sabab bingung nyang hareupanana naha kudu kumaha. Teu sangka Rukmi urang teh bakal ngalaman nu sarupa kieu na kunaon anak urang teh atuh. Dosa naon anu geus pilampah kurang tepikeun ka meunang cocoba anu sakieu banget nam wiwirang kieu mah yeun rek nulungan ge bararik deui Rukmi. Ceuk Mang Uca sanggis nu narempok eueuh. Paroman alum cing cirining keur sedih ati. Kitu deui Birukmi sedih kingkin laratunggara. Bet asa nalangsa boga anak kitu teh. Susah bikeun nulunganana da teu aya nu deukeut ka Nyirudita teh. Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami Bandungan deui lajenganana teu hilap Mang Didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.